bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kuku bahage moal bisa ngarobah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi si budak rarasan aing bakal tabrakan tak budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal pae tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa itu takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mun baheula teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodok nanti ditutulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah maning bersyukur ngelanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi salam di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede kalayan mujizat Kangjeng Nabi sallallahu pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung atuh masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi saleh nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh tuh aya nanti pamarentah kacau balau negara ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha ku ari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah ditanggal kayu teh kuntianak ku ari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jatah mah kuntianak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kanginan make udang-udang deui kiaina ge jeung Habib Sarua hanya untuk sebuah kepentingan masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lendek naon ieu dengan duit kitu ulah loba omong cenah ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja teger gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi saleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat
susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Saleh. Cek Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu awae supaya khuzakum mazabun elim bakal kadatangan siksa kate. Cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan Malki. Maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikeun pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran geulisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh. Bahkan Kangjeng Nabi Saleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara. Digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud. Lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu geus santer Nabi Salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titila sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku mah ge iman bae. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kawit langsung tublas. Teuncit ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat. Sampai lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama
pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh asup ke jero eta anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin kafir mukmin kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatangga nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin aqul khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radadna wasbana samil alladziina amanu sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal biucak-cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siak cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa biba taiduna janji anjeun teh ayo ingkul kabina mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cek kanjeng Nabi Isa cek kanjeng Nabi Saleh tamatau sok sesenangan maneh dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa Saleh lalabawa mah kuari bae kuari datang 3 poe sagala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek kanjeng Nabi Saleh
tetep bae pan kaula utusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perubahan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cakaona deuk dikumahakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah Delebay isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu fil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Jinna sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ieu manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina. Didinya eureun di Palestina cicik. Lamun geus datang ka Ramlah Palestina, maneh berangkat ka Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah. Berangkat gerak ka Palestina, di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang, maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina. Siap-siap kuari kere. Wah, jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh. Yordan, Palestina, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestina. Di dieu teh aya Aqabah. 3 nagara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestina kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan le di kamanana le? Ngungsi emang aya naon? Bakal disiksa. Iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget. Isuk kadua beureum, katilu hideung. Osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu. Atuh beureum aja truk berjamaah. Kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa. Leh sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh. Teu kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat. Ai sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadahan di dieu siksa yang nyaho coba. Tapi lamun kami teu disiksa, wah sial dibunuh gua yang gimana bae ayana. Kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh. Ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina. Lempang didinya ke Palestina teh jadi deket sanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia ge koneng emang aing koneng koneng ngaca tuh itu koneng ieu koneng kabeh bungut koneng tias kabeh. Ulah-ulah bener ya si Soleh ya. Kos kararieu mah aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu. Tapi jangan percayalah orang. Ulah wakal anu ulah kepercaya.
kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa banget umat moya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Saleh kan geus indit jeung iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia beureum bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda kula waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba diatur urang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumna hebat jasad nu ngaulah-ulah kana iman bener Datuk ieu bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh ta masyarakat ieu bener kajian hukum ge soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung bae ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha atuh ieu urang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Saleh mah urang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tak jeku bedug damah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pemajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah brodadadadad das galedeg sing jeleger teh kuari mah jelema ngurup saurang-urang acan kabeh ngusruh numan takfa'akhazat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud terus batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang
urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut diri itu gempa keur kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula dadadadadadadad urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah dadadadadadad kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadina bras bisa dibayangkan ku urang Masya Allah karim iyalah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Panaya Madain nah didinya ge sarua kaya gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek minas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyatna ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti deuk disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna
manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayyitin rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna kuari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti peuting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pamalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuat ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu di luhur miliaran oke nya sakana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Saleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir itu mah negara kuno tembel induk kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam
baheula mata negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam. Syria. Nah, Kangjeng Nabi Soleh balik deui. Umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkol ialah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadinya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi sallallahu ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi sallallahu padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi sallallahu titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan kamaraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh teu hayang tresep kana nasihat akibatna disiksa model karana gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga urang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksa na barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang wah ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh padahal jang sorangan doang wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya ki isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh jaing teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tunggal wah goyang di hadap berapa
tinggal kiargol nukeraya di tanah haram Mekahnya nangga denge bahwain negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang ingat kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aing geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing gadara itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan mogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dielapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dia sia ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyab geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem wah, iya kan kumaha ieu mah bukun ti anak cak urang teh ieu. Beres di sabunan mah diais urang memajikan urang. Aju urang eta kuari digosok sat panpa. Iya berang. Atuh lain herang ledeh ieu mah. Sapoe dua poe pameulikeun urang parfum nu bagus. Atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina get dek geulis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kiai deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leutik eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baru leutik datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu ngaranna teuas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pake badut cincin eta lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh ieu teh baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya tidak ekrobas ya
ngan rada deres bae rada aya Luis ya ye. Bae digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing mama wasiatnya teu disaha-saha. Kan eta mah kamari mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu teh aing bunga denge kos kitu tah. Ih, saya rada Luis bari mah. Tetep urang nu sangat tuh diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meuli kunaon bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim. Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh halus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh. Datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobah jang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ye. Mulai wer wah naon ieu cek nyana ieu mulai goyang-goyang ih kieu puji si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha wah di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mantep Kangjeng Nabi kitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh. Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri, tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh. Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop handapeun tangkal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek dia hadena cenah urang ieu. Henteu aplen di dieu mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang hayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanu nyaho susu awewe digudekeun aju keluar caina wah disemprotkeun tae kena tsunami nya nang Allah babah kawasa nyen tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabebrah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kanjeng Nabi Lut
jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking birang-birang imam walam yathbut li bashari hadza lan wara tetap kadeki bashar hadza ikila bashar sohbatu para rewangan ma Rasulillah semertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajula su'in iku wong lanang kang lain paus tutup wakau ya qaul kalau nudawa mutazabai nudawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balaghu sama-sama satu magawi ngali opanam satune basyar wabah iku nyemelewa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Gala maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlan ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya Basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal Basyar istajaballahu ta'ala maka membadanan sepuluh ta'ala doa Ali ing doa Sayyidina Ali fihi ing dalam Basyar wa kanat lahu akhbaru sunlana iku tetep gaduh Basyar pepirang caritaan kang ala pijani bi alim dalam Rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking kabeh qala Ibnu Dawya wa jazaba Ibnu Dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya Basyar saghira ini ingkang cilik roro pakidat umma maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Aklahuma ingakale ya kan nastaqifu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyar lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hiyukan ngahudang-hudang ya asyar al asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia diritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yathbut cana li Basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Basyar Asad ieu nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunaon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula diboga sejarah di negara teh pohara
jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkan Kangjeng Nabi jadi lain sahabat nama golu cek ulama basar di akhir umurna pikun jeung nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlahu. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan ala fi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan. Ya Allah. Kana tahu akhbar sufi jadi Ali wa sahab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokoknya magis walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge gedeng deui kita sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana hade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kan teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat, limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun itu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Ki Dahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat umuhuma aklahuma sok kana takifu fil musim nyana sok nangtung di musim haji suku sok na eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais. Ieu geus sarua ieu sok kada ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana ke minggu hari. Wallahu a'lam bissawab.